mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artinya khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat ka nya khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetap sia khair khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetap khair jadi jangan ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir tek aduh nyana nanya ka penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ieu digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia penasehat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak Baduy ieu horeganan ieu mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja ieu mun ditewak ieu kumaha ieu nyaon teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis Gusti Pandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleuh heula barang dideuleuh cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ieu dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen ku kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing keluarkeun keluarkeun aman begitu keluarkeun kunaon ieu bedi diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula keur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah bapa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata
eta penasehat ge meluk bae khoir kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heuh nya heuh ya ge khoir nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajeun ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake karesep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat deuk nganasehatan sekda aing mah awak boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim Pak contohan kula ge can bisa Pak hilim ge waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu boga hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak ieu hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ieu edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap Peso siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan golbu black isuk dikubur atuh ngasian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida kudu boga waliyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek jana terbangnya Sakula tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap sekaligus wassalam Habib Rozak selesai geus det nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa